Ayo sombong kanu belegu mas ya, kanu banget sombong ka para ulama, ka para wali, sombong lagi wajib sih ya. Sombong ka jelema anu sombong ka para wali, ka para ulama, sombong lagi wajib sih ya gitu. Sombong na oke. Gitu. Ejes ente. Gitu. Lamun sombong ka nu soleh, ulah kamu muslimin muslimat orang temenangan lamun sombong kanu sombong waninya campah ka para wali, waninya campah ka para ulama, sehingga sok kayaknya campah deui ku selain kayaknya gitu kan. Tong sieun tong urang kudu bener-bener nangtukeun ya, nangtukeun dukungan urang rek saha urang ngadukung kada sih. Ai panyate eta oknum Habib Bungkul kitu nu digogoreng teh jeung nu dipikangewa teh har geuning dirungkadkeun nepi ka akarna Aisyah. Aisyah teh kumaha iblis setan. Nepi ka dirungkadkeun euy jeung akar-akarna kabeh. Apa di jerona teh loba para wali ku sia dirungkadkeun. Di jerona teh loba para ulama ku sia dirungkadkeun. Tuluy eta teh euy guru-guru para ulama urang Syekh Nawajang sebangsana ku sia dirungkadkeun. Nepi ka ati sia jadi goreng, nepi ka bangus sia jadi goreng, nepi ka kalakuan sia jadi goreng, saha ari sia modar sia di mana sul khotimah saha sia anu bisa nyelametkeun sia. Yaumal kiamah saha nu rek melaan sia sok. Ilmu sia anu teu taikuku acan, amal sia anu calaculu itu anu akhirna ngumbar kagorengan si A, ngumbar kagorengan si B. Matak ieu buya mah langsung ditugal. Aya nu ngajak debat lain debat sagala rupa, geura tobat lain itu. Lain debat-debat naonan debat. Tobat. Dah, teu perlu diskusi. Didiskusikan perkara anu sabit atuh. Perkara anu geus tetep kudu didiskusikeun ya. Gimana jelema ingat jelema ieu ya rek ngabatalkeun nasab nu geus tetep alah eta mah kudu diajak tobat. Tong diskusi kitu mah maneh sia tobat geus tobat geus. Aku ring hayang diskusi montong diskusi sia tobat bisi kaburu bodar. Sia kaburu bodar teu tobat sia. Cilaka sia aing mah karunya we ka sia. Ulah ditambahan ngumar kagorengan itu, ngumar kagorengan ieu. Para ulama nu aya digorengkeun, nu geus maot digorengkeun euy. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuli pasya jeung dulur, jeung dulur ya. Jeung dulur masyaallah, masyaallah ngagorengkeun. Ka buya ai buya ngepedahkeun naon ai buya mah. Atoh ai buya mah. Kapung-kapung dulur ngagorengkeun lagi ya. Jadi bahaya tepan. Ya sebentet naik kayaknya ya gitu ya itu perlu dilawan, itu perlu ya lagi ngomong mantepan lah namun beureup karena beungeut aing tak sia jeung aing gitu kan ya. Hari tadi mah pagersa ajengan mun pacana tong nyoba gitulah aing buya mah lain saha sia nu hayang nyoba ka aing sok. Bisi sia teterak di kadek, bisi sia teterak ku pelor, kadieu ka aing sok kadieu ka aing. Bisi sia boga jurus nu panghadena. Wah sia geus teruji sia, kadieu jeung aing. Ieu sesana turunan Mahmud teh ieu tah ieu sesana jeung aing euy. Bisi ya urang ngomong teh di hareupeun urang Sugodewa, cenah dialajar jurus jeung aing. Si hayang nyaho ieu mah. Keur naon atuh da? Adi jadi ajengan mah euy ngewa atuh jadi preman. Ngan lamun aya nu ngahiuk da ka aing jeung aing gitu kan. Eces henteu. Gitu. Aing ngomong comang dina FB mah pamatuh kayak Bungkul eta mah. Ka dieu sia gitu kan. Atawa aing datang ka sia gitu. Bapak sia bangus di kamana wae sia. Nah gitu ya sehingga ai buya mah ngomong teh jeung dulur
Matak lamun aya dulur nu ngewa ka buya ada jeung dulur sia jeung dulur da dulur da galungan ge pantas jeung dulur mah bisa rek galungan jeung aing mah pantas ge terus buya abdi hayang nyoba cing nepi ka mana sekedar ilmu bela diri buya sok ka dieu jeung aing ka dieu bisi aya gitu kan ya aing sesana ieu sesana ieu sesana ieu sikene oh karuhut teh gagah-gagah tah ieu sesana euy sesana tar dipake tara tar dipake ngan bisi hayang sia ngasaan gitu ieu mah gitu heuh ngan resikona kudu sanggup sia nanda tangan heula modar geus kitu sakitu we kudu tanda tangan heula siap modar geus mulai naon moal geus kitu eces henteu geus eces mah kitu matak ngecomang di luar mah ya riweuh euy riweuh henteu we pamatuk ke wungkul wah riweuh antepan sebentar antepan gitu kan tak gitu kasarareanya kadulur-dulur da imah ngomong jeung dulur ya dasar geus nyahoeun ari urang Cigonewa urang geus nyahoeun lah geus nyahoeun ka buya itu geus nyahoeun ya beda jeung urang luar can nyahoeun ka buya urang luar mah gitu kan murukan buya lain jawara murukanana murukan buya teu gagah meureun gitu kan tak kitu kasararea ya wah buya meni sombong gitu ai sombong kanu belegu mas ya kanu banget sombong ka para ulama ka para wali sombong lagi wajib sia sombong ka jelema anu sombong ka para wali ka para ulama sombong lagi wajib sia gitu sombong na oke gitu ejes henteu gitu lamun sombong ka nu saleh ulah kaum muslimin muslimat urang teu meunang lamun sombong kanu sombong waninya campah ka para wali waninya campah ka para ulama sehingga sok kayaknya campah deui ku selain kayaknya kan tong sieun tong urang kudu bener-bener nangtukeun ya nangtukeun dukungan urang rek ka saha urang ngadukung kada sing hati-hati ya eces nah itu geus sakitu dibuya sakali deui nya hampura ieu mah ngomong alana ala urang rahayu ngomongna ala urang Cigonewa tong aneh da genggorok urang Cigonewa mah tina kawat euy tong aneh apana ibu ya teh pan saturunan beureun kitu nya gitu tak kitu tah geus sakitu tah nya kasararea sakitu we anu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.